Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng patepang Dewi sareng Mang Augustin. Palamitra anu dipihormat dina denget ayeuna sim kuring Mang Augustin masih medar dongeng dina carios Si Geot, Yasana, Kang Heri Supriyadi. Pihatur reubu nuhun oge ka asadayana anu parantos berkontribusi like, komen, subscribe sareng share channel Dongeng Mang Augustin. Nyangga keun carios nyambung, mugi tiasa ngahibur, nyandak pelajaran, oge nyandak mangpaat saseueurna. Kirang langgungna disuhun keun karidoana tur tiasa jembar manah ngahapunten sagala rupi kalepatan tur kakirangan. Mugia janten panghibur kana kalbu pangbeberah kana manah. Sareng mugia katampi ku sadaya kadang wargi, sok sanaos sieu carios Sunda buhun. Mangga nyangga keun. Si Geot bagian ke-61. Sanggeus Si Geot aya di tukang eunana, kebat bae Ki Ageung laya muka keun panto eta wangunan. Segerna sarupaning seuseungitan, langsung nyambuang minuhan pangambeu. Red, Ki Ageung laya ngareret heula ka anu keur ngajanteng di tukang eunana. Anu diretna mah tibang manggut di barung imut. Kojengkang, sup, geus kitu maah Ki Ageung laya asup ka eta wangunan, Si Geot oge gancang nutur keun. Selang sababaraha lengakah mangsa anu duaan geus ngaliwatan lawang teh, panto oge langsung nutup nepi ka arekepna ku sorangan. Sajeroning nutur keun lengkah Ki Ageung laya, Si Geot maah teu sirikna pulahak polohok mangsa nempo kaayaan di jero eta wangunan teh. Tihang imah, lawang panto, pangwates tembok anu aya di dinya, kabeh dipapaesku kiran kelir emas. Mangrupaning kekembangan anu arenda, pating rumunuk di unggal juru. Kakara meureun ari nempo kaayaan wangunan anu sarupa kitu maah Si Geot oge. Kalacat, gek, Ki Ageung laya sila dina hiji dipan anu sarua dipapaesku kiran kelir emas. Sanggeus meunang isarat sakan diuk maah Si Geot oge gancang nurutan. Dupi aki sareng sahalinggih di dieu, parantos lami, tanya Si Geot, kituna teh bari jeung masih keneh dituntungan kururat reret ka sakurilingeun rohangan. Sorangan aki maah. Geus lumayan lila deui. Teu kudu tatanya ngunaan kulawarga aki maah. Siga nu nyaho kana kretek het Si Geot, Ki Ageung laya maah langsung bae motong omongan. Rada kerung Si Geot oge pikeun sakedapan maah, tapi tibang unggut-unggutan, henteu ukum si kedal kaheran. Nya geus nyahoeun saha hidep nu sabenerna ari Si Ronggeng jeung balat-balat namaah. Matak, tong heranku sikap Si Ronggeng anu dumadakan sakitu ajrih nate. Si Ronggeng,
ngahaja dititah ku Aki, sangkan ngadiukultan Nyimas Nurmala, anu maksud utamana maah pikeun mawa hidep ka adieu. Maksudna ari ka hidep maah Aki oge moal ngabejakeun, saha hidep nu sabenerna, sabab engkena bisi kaun teupan ku rasa ujub. Kumaha Akiwi? Giot maah moal nyarios Dewi. Si Giot siga nu jengkel, sabab dina mangsa dirina rek nyarita teh sok langsung dipotong ku jawaban Ki Agi Unglaya, sabab geus nyaho eun kana unggal keretek hateena. Hehehe. Malah ngekeh ari Ki Agi Unglaya maah mangsa kitu keun teh. Si Giot tiba ngabetem, bari masih keneh nembong keun ka jengkel dina paroman deuneutna. Iyo, kasep, hidep maah jalma pilihan, gumelarna ka alam dunya teh mawa pancen anu pohara gedena, nyatana pikeun ngabajuangkeun bebeneran dina kahirupan jalma rea. Ngabajuangkeun bebeneran dina perkawis naon maksatna teh, Ki? Si Giot mingkin kerung. Teu kungsi motong omongan harita maah Ki Agi Unglaya oge, siga anu ngahaja mere kasempetan pikeun nyarita. Karasaku sorangan neureun, ti leulotik oge hidep maah geus dibere kalewihan. Perkawis eta maah dasadayana jalmi oge dipaparin kakirangan sareng kalangkunganana sewang-sewangan, Ki. Saurema tea maah malah mandar silih pikawanoh tur silih lengkepan sareng papada. Sok sanaos saur paripaosna jalmi sakti, kekehwi peryogi ku ahli ngadamel raksukan kanggo nutupan orat, peryogi ku tukang tani enggoning minuhan bubutuh hirupna. Hehehe, pinter. Bener pisan eta teh, Kasep. Tapi, kalewihan jeung pancen hidep maah pohara pisan gedena, nyatana nanjeurkeun bebeneran jeung katentreman pikeun jalma rea. Sing jelas atuh nyariosna, Aki asalieur ka geotna oge ari kieu mah. Hehehe. Malah ngeke Dewi Ki Agi Unglaya maah. Si Giot tibang niu teup, siga anu ngahaja ngadagoan jawaban ti aki-aki, anu harita keur paharup-harup jeung dirina. Heup, ku Aki dijelaskeun. Sabenerna, hidep teh boga pancen anu pohara gedena, nyatana ngarebut Dewi Kerajaan Walanggeni, tina kasawenang-wenangan Prabu Ruswana anu kiwari keur kumawasa. Geus nyaho meurun perkara Kerajaan Walanggeni maah, nya.
Nepi ka ngagebek si Giot oge mangsa ngadenge kitu maah. Terang, Ki Daema sareng Ki Wulung sugih oge kantos nyarios keun perkawis eta maah. Nanging, ari saure maah mung jalmi anu nelah panglima naga anu bakal mampu nedunan eta pancen teh. Eta oge numeukeun uga ti aki saona maah. Hehehe, ari sabenerna maah aki oge teu bisa nanaon. Teu nyaho kana sakur-sakur perkara anu bakal kajadian. Ngan, aki teh nampa iberti nu maha uninga kana sagalana. Jadi, ari aki maah ngandarma nepi keun Dewi Beja. Aki teh parantos tiasa nyarios sareng Allah. Hehehe, moal mampu ngadenge secara langsung ari urang-urang maah, kuriak ancur ceuli jeung pandengena. Ari nembe pan saur aki. Ari geus manjing mangsana maah engke oge kaharti kusorangan. Ngan, pikeun bahan tapapuraneun, Gusti teh kagungan wawakil anu ngadugi keun sagala perkara. Wawakil eta kudu dipikawanoh sarta kapanggih kusorangan. Maksudna anu disebat wawakil teh meung geus. Kahiji, umur hidep maah ngora keneh pisan, atuh sajab ti eta oge da teu unggal jalma bisa nimu. Ngan, saupamaka timuku sorangan, mangka cekelan hirup teh lain ngan sakadar dumasar kana beja anu patatalepa nepi ka ajaman ayeuna. Duka triut, Ki. Hehehe, nya, keun witau kudu dipikiran teuing. Tong hayang ngarauku sikuna naon oge, kudu nete taraje nincak hambalan, sangkan puguh entep seureuhna. Keun widari aya jodona maah moal aya nu bisa ngahalang-halang. Si Giot tibang niuteuk di barungku unggut-unggutan. Samulangna ti dieu, wayahna hidep kudu daek ngalalana, ceuk Ki Agiung laya Dewi. Ngalalana ka mana, Ki? Ka mana wiku maha hidep. Tutur keun kretek hate. Har, asa teu puguh aki maah. Hehehe, sakitu geus puguh kitu. Duka, lieur nyarios sareng aki maah. Hehehe, hewopan geus puguh pituduh ti aki maah, kaamana wiku maha hidep, nu penting nutur keun kretek hate. Tapi, ari perkara iraha-irahana maah kumaha hidep by the way. Batan langsung mairan, ari si Giot maah malah hulang-huleng siga nu mingkin bingung. teu kudu dipikiran. Sok, ayeuna maah paureungkun panon hidep.
Bade naon, Ki? Teu kudu loba tatanya, gancang paureum, useur keun cipta rasa pikeun nyampurna keun kakuatan anu geus nyampak. Siga anu hoream rek ngomong Dewi, reuk, antukna maah si Giok teu burung ngagugu kana parentah Ki Agiung Laya. Meh bareng jong paureumna panon si Giok, Ki Agiung Laya oge kebat bae nyokot sikep anu sarua. Dina kaayaan sila bari paureum, Ki Agiung Laya namprak keun batin leung-leun dina luhureun dua pingpingna. Gebur pus wer. Dadak sakala tina awak Ki Agiung Laya keluar cahya bodas, anu langsung ngabulen awak si Giok. Wer, bes. Cahya bodas anu muter ngabulen awak si Giok, mingkin lila mingkin ngandelan, nepi ka antukna maah kabeh asup kana awakna. Biasa bae ari awak si Giok na maah, katembongna henteu nepi ka angageter siga mangsa narima kakuatan ti Ki Surya jeung tibah aong alias Ki Cakra Gali. Geus, ceuk Ki Agiung Laya. Nyah, si Giok beunta. Tibang kurang kerumpikeun sakedapan maah bari neu teup aki-aki anu keur sila di hareu paunana. Teu karaosna naon geuning, Ki? Hehehe. Tibang ngahehe Ki Agiung Laya maah. Jung, ayeuna mah giura mulang. Perkara ngalalana tea, kumaha kretek hate hidep wirek iraha-irahana maah, ceuk Ki Agiung Laya Dewi. Siga sasariwi atu ari keka embung aya anu nyahoeun maah, beja keun pituduh tina ngimpi, kitu. Ki Agiung Laya siga anu geus bener-bener nyahoeun kana kretek hate si Giok dina mangsa harita. Si Giok tiba ngabelehem semut tungkul. Hehehehe, leuwih kasep katempona hidep teh ari keur seuri maah. Jung, giura mulang ayeuna maah. Didoakeun pisan ku Aki, sing salamet sarta hasil dina sagala pamaksudan. Hatur nuhun pisan pidoana, Ki. Ki Agiung Laya tibang nembalan ku unggeuk, kalayan nembong keun kareuus dina sapasang panonna. Sangeus amitan, kebat bae si Giok ninggal keun eta rohangan. Teu milu nutur keun Dewi ari Ki Agiung Laya maah, anggir bae cimek blek dina tempat diukna. Sakaluarna ti eta wangunan, si Giok gura-giru nyampour keun si Ronggeng, anu harita keur ngawarangkong jeung baturna. Boh si Ronggeng, pon kitu Dewi jeung anu sejena, meh bareng rarengkuh sarta langsung jarempe mangsa si Giok geus aya di hareu paunana teh. Bade mulih ayeuna, Den, tanya si Ronggeng. Enya, daku Aki oge di piwarang mulang. Hati-hati di jalan, nya, Den. Mugia hasil sagala pamaksadan, Den. Upami parantos manjing waktosna, ulah asa-asa ngagentraan abdi sadaya, Den. Sumuhun, Den, abdi sadaya maah kalintang bingahna upami tiasa bajoang sareng Raden teh. Balat-balat si Ronggeng saur manuk pating celengkeung. Kusabab kurang ngarti kana maksudna, ari si Giokna maah tibang unggeuk bae. Kalacak, antukna maah si Giok kana tonggong si Ronggeng. Sanggeus amitan ka ratusan kuda anu keur nareu teup ka adirina. Harita keneh si Ronggeng nyelepung ninggal keun eta patempatan, nembus kandelna mega anu pating jarumpluk di awang-awang. Hidup Panglima Naga, jorowokna hiji kuda. Hidup anu sejenna raeng nembalan. Hidup Panglima Naga. Hidup. Kaayaan di eta patempatan jadi gandeng ku pating jorowokna ratusan kuda. Ari Ronggeng, harita teh mingkin tarik surawak sulukna, sejasa gancangna muru Dewi ka panganjerekan nyidang ding saparan kanca. Kurang gancang, Ronggeng.
Anu samemehna embung geun dibawa gancang, malah si Giot ayeuna mah anu nantang. Hahaha, siap, Den. Suh, belesat. Lir jamparing anu leupas tina gondewana, hibernasi ronggeng ngabelesat meulah mongklengna awang-awang dina peuting harita. Lumayan lila lalampahan anu disorangku ronggeng jeungku si Giot teh, da bubuhan nyorang jarak anu pohara jauhna. Tapi, ari ku hantam di keurewiuh maah antukna teu burung nepi ka aluhureun beunggeut jurang. Seot kalayang kle. Si ronggeng nyirorot ka dasar jurang, sarta antukna maah napakeun supuna dina hiji batu, anu teu jauh ti beunggeut guha. Barang jelut si Giot tina tonggong kuda, kurunyung nyidanding ti jero guha. Si Giot gura-giru nyampur keun. Langsung mulang geuning, ari sugan teh rek mauting, ceok nyidanding, mangsa si Giot geus aya di hareu peunana. Ema nuju seueur wargina. Panginten teh Ema parantos kulem. Dupi ki ulung sugih sareng anu sanesna ka amarana. Geus ngarampi. Asa can aya pitundueun Ema maah hieu teh. Ari Ema narti jeung kolotna kumaha, cala geur. Alhamdulillah, sarehat. Bebeja nepungan nyi narti sigana maah si Giot teh ari ka anyi dangding maah. Nya syukur ari kitu maah. Tapi, mana ari pesenan Ema teh? Kaleresan nuju teu aya saorna teh ari peuyum ketan maah, Ema. Moal tiasa ari kedang ngadamel dadakan maah saorna teh. Geus nyiapkeun ti anggalna mula sigana maah matak si Giot lancar pisan dina mangsa nembalanana teh. Mangkaning geus asa dina letah pisan. Engkewi atuh ku Giot pangyuhunkeunkeun ka Ema. Ka indung hidep. Sumuhun. Ari kitu, rek iraha ka pamegaran Dewi. Urang dilebet wi, Ema, sakantenan aya picarioseun Giot teh. Pikeun sajongjongan, nyi danding maah tibang kurang kerung mangsa si Giot ngomong kitu teh. Tapi, teu kungsi kedal pananya, kebat bae geus kitu maah nyi danding ngoloyor Dewi ka ajero guha, dituturkeun ku si Giot anu salilayeu diurus sarta dipikanya ahku dirina. Sanepina ka jero guha, anu duaan gugek dina batu anu mangrupa dipan. Aya omong keunaun perkara naon, tanya nyi danding siga anu geus teu sabar. Kieu, Ema. Saleresna maah Giot teh ngimpen, malah maah noron ti luengi ngimpena oge. Ngimpi naon? Nyi danding nepi ka kerung. Giot teh ngimpen di sumpingan ku aki-aki anu ngangkenken jenengan Ki Agiung Laya. Matak, basa kamari oge Giot teh naroskeun perkawis Ki Agiung Laya geuning ka Ema. Nepi ka molohok pikeun sakedapan maah nyi danding oge mangsa ngadenge kekecapan si Giot anu samodel kitu teh. Tanpa dipenta, barabat weh nyi danding nyaritakeun saha Ki Agiung Laya nu sabenerna. Bagian si Giot ayeuna maah anu nepi ka amolohok mangsa nyi danding cacarita teh. Nya, ngan sakadar api-api mata kitu peta teh ari Giot maah. Tah, kitu. Jalmi linuhung anjeunna maah. Bagja kacida hidep maah ditepungan dina impian oge.
Tapi, adik itu, sasauran naon Ki Ageung layak ka hidep teh? Nyi Dangding mungkas carita kupananya. Saurna teh giot kedah ngalalana, Emma. Ngalalana ka mana? Nyi Dangding siga nu rewas. Ka amana wisaurna teh, anu penting maah numut keun kretek hate. Tibang hulang-hulang pikeun sababaraha jonjongan maah Nyi Dangding teh. Kumaha, Emma, mung sakadar ngimpen, atanapi memang mangrupi pituduh kanggo giot eta teh? Si giot neuteuk nini anu salila yeu ngukut dirina. Emma maah yakin pisan, eta impian teh mangrupa pituduh keur diri hidap. Siga nu seunggah Nyi Dangding maah dina mangsa nembalanana teh. Upami kitu maah, badi sanggalna dilakonan wi eta pituduh Ki Ageung laya teh masing sakumaha abotna oge, Emma, ceuk si giot tandes kacida. Nyi Dangding maah malah hulang-hulang deui bae mangsa si giot ngomong kitu teh. Atra pisan, teu bisa disumput-sumput, siga nu beurat rek ditinggal keun si giot anu salila yeu geus jadi pane umbleuhan kanyahna teh. Ari Emma mah moal ngajurung-jurung, kumaha hidep wi perkara wi eta maah. Nyi Dangding siga anu ngadadak leuleus. Muhun, Emma, badi dilakonan ku giot maah masing sakumaha abotna oge. Nanging, hoyong nepangan nu janten sepuh heula giot maah, badi nyuhun keun pidoati aranjeunna. Nyi Dangding tibang nggeuk siga anu dumadakan hoream pikeun nyarita. Jep, jempe taya anu nyoara, iwal raingna gaang jeung sora sasatoan peuting anu sejena, anu taya kabosen ngawikeun tembang anu sarua dina unggal peutingna. Waktosna seep. Caak hanca. Urang simpen di handeuleum si paragi nyokot ninggal keun, enjing urang sampeur dewi, hapunten palamitra kanggo nyumangetken sim kuring, Mang Augustin ngadongeng teh, nuhun keun di subscribe, di like sareng di komen, atanapi di share manawi masih aya keneh nu resepeun kana dongeng, supados teu kakantun carios salajeungna. Mangga permios. Anu gereulis karasep anu hoyong carita kisah kasih dinamika romantis remaja. Mangga dangukeun carios nyambung bentang pasantren. Nu tos sarepuh gengadangu carios ieu maah bakal kabawa asa ngora dewi. Kangge nu resep cerita silat. Mangga dangukeun Amjar lawan Raja Bangsat sareng rawarontek di channel YouTube Mang Augustin.